Alhamdulillah ya, dapat rezeki, ada yang kasih rambutan. Asa bete di rumah teh. Tapi udah lama nggak pakai kebaya kayak gini, ternyata ini nyaman ya. Secantik gitu aku teh. Bagus bajunya. Neng, Pulang, Mbak. Abah tuh mau ke sawah dulu. Abah belum beli kopi. Nanti Kuneng beliin kopi ya. Iya, Mbak. Nah, itu pan ngeunah ditinggalinnya ku Abah. Pakaian, make sarung, jika budak Abah nanti euleus si lucu. Abah harus ka sawah heula. Ya atuh, Bah, mangga. Oke, wayahna Kuneng nganteran ka itu da Abah. Mau naon wayahna? Iya. Ade, po. Iya, Bah. Hati-hati ya, Bah. Kata itu rambut kamu belum ditutupin. Ditutupin gimana, Ri Abah? Abah pakai cinung, atuh dulu juga pakai cinung. Ya atuh, itu mah nanti ya, Bah ya. Pelan-pelan, dan ini lagi pengen gini dulu. Nah, hari kamu. Ya, masuk atuh Abah mah enggak kalau mau ke sawah mah. Oh, atuh kadeknya. Nanti sama Neng dianterin ya, Bah ya. Yuk. Kopinya. Hati-hati, Bah. Nen. 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 Hari-hari wae maneh mah. Naon atuh? Lain urang teh panaya. Motor. Bisnis motor. Ayo nama marah harga motor mah langsung bisnis motor. Dapat loba bana naon we. Yuk. Tong bakal ngomongkeun motor, nama pacan di lembur urang enak terpiral. Naon? Apa aja ada pirang teh di lembur urang teh. Di mana? Itu tuh budak si juragan Abah kan balik di kota. Kamari ke urang dandan oge. Ngojek ke urang. Tete bawain apa ya, Bah teh? Kopi sama apa? Kopinya teh nggak ada. Ini mah harus ke warung dulu atuh ya. Udah deh, nggak apa-apa. Bawa rambutan aja deh. Sama ini nih salap lah. Nanti kopinya beli di warung si Ece. Sekalian jalan. Yo, ari bos mana kemana wae? Tah, mang bos urang teh ayeuna teh keur sok sibuk. Loba ka itu ka dieu teh dengan mang. Teu puguh teu jadi duit. Jadi duit? Henteu. Ari kudu nama jadi duit eta Tah, teh. ulah mah kitu ari eta pabelit bos teh. Si bantu apa aja na pirang. Acan. Ada beli. Abang mah pantaran ningali Kan, beureun. Kang. Wow. Maneh mah lokok wae. Mang apa teh? Di kampung urang teh ada aya janda pirang. Cek saya teh. Cek bos Epen kamari nyaritakeun. Cek bos Epen. Heeh. Pokona mah ciri-ciri buukna pirang geulis. Waduh, Si janda teh mang. mantap aturannya. Wah, edan ieu mah teh di hedon. Ah eta nu bieu liwat jana pirang teh. Oh eta. Hah? Ade atuh aing kacita lamun eta beunang ku urang euy. Gini nya urangnya. Gini atuh. Tapi ngomong-ngomong jam sabaraha teh euy? Lah geus beurang ini. Urang rek kayak itu mah rek nempo heula banget motor pan keur diservis di bengkel. Oh, pan. Heeh tuh. Abah oge eta nu teh. Rek kemana? Perlu deh. Perlu abah oge. Heeh atuh. Buar. Kalau tunggu dulu bubar lah. Buar ah. Hade. Punten kan? Mangga. Buat eta mang euy. Bangun nama eta. Soalnya teh nyarinya. Heeh. Jeung di pan pirang-pirang. Pirang bener. Jadi hareudeung yuk. Jadi hareudeung asli. Asli hareudeung. Baik ya. Kalau rame-rame kalah balubar. Baiklah. Urang ieu we lah. Dapat duit ka Haji nu heula yang di Kalapa. Duk, tah enak kieu du. Kumaha carana? Urang hayang gawe eta. Gampang, Bos. Kumaha tah? Oh, Bos kudu meuli sesuatu ke janda eta. Tah sesuatu eta teh naon du kudu jelas atuh. Anu eta teh bikin bunga. Sok naon tah? Kumaha nu cincin, Bos. Cincin. Cincin kan kudu make duit meureun du meulina teh du. Ya, beuli atuh.
kieu aya nama tuh. Masuk. Wayahna eta kudu neangan duit. Jangan duit. Heeh. Nah, jadi aing deui bos euy. Wayahna eta mah. Didinya itu jadi anak buahna kudu wayahna kudu neangan. Jaga bos geus tungguan. Aing neangan duit bos heuh. Bos. Siap. Ibu-ibu, punten. Ibu-ibu nuju naraon atuh? Biasa. Ya Allah, ami tepat-tepangnya dara lama. Alhamdulillah. Ada ka mana? Ih, eta abdi teh bade ka sawah, si Abah tadi ka sawah, hoyong dipanggilkeun kopi ku abdi teh. Tapi si Ece warungna teh jiga teu aya. Aya. Ayo, mana ka warung mah? Atuh bade masak kopi. Ayo tuh aja. Ya Allah. Ayo, ayo atuh abi masak kopi. Duh, alhamdulillah benang oge duit si Uwa. Anjir si Ade loba duit kitu euy. Oh anjir duit naon eta nya euy. Palaku aing mah yeuk lah. Alhamdulillah lumayan lah. Bener geuleuh naon, Neng? Iya, Ece hoyong kopi 2, punten kanggo Abah we maka sawah. Kedap atuh. Mangga. Sareng naon deui, Neng? Atau soe Ece, tapi Soe. sareng ieu ketang sabaraha ieu? Eta 2.000. 2.000. Nuhun. Ece janten sabaraeun? Janten 6.000 sampean. 6.000 nya. Ya acisna. Nuhun. Mangga teu Ece nya bade ka sawah heula. Mangga, hati-hati, Neng. Assalamualaikum. Salam. Dela. Lah keluar sakedeung ya. Ya. Mana eta mau duit? Dia kena deh. Tong kurang butuh kurang ge. Anjir. Aing tonyok. Tong tuh. Kade kena duit. Oh. Bang ya. Duit kurang dikeun Ibu-ibu, rangge anu di ka warung teh janda. Oh, janda di tas hanya. Eta teh mun telepatna ku eta juragan Abah. Oh. Eta teh karunya cenah nembe diceraikeun, jaga pirangnya. Nembe ge merenikah terus dicerai deui kitu karunya nya. Adanya ibu-ibu hati-hatinya. Aduh, kumaha tuh kayak ieu meureun suami abdi ke bakal kagoda. Hati-hati we. Ini asa capek gini ya tuh ya si Abah teh sawahnya meni jauh pisan. Tapi di situ ada saung. Istirahat dulu atuh ah. Sambil buka ciki ieu ya. Istirahat dulu ah. Aduh. Kemana si Dudu teh nya bila kieu yang kesel nungguan ya. Bos. Gini daguanna tadi teh. Menang bos. Mana? Tah. Geningan hari aya usaha mah hasil oge geningan. Minta tuh orang. Hengke gampang meta mah yuk aya urang ka kota heula yuk. Ayo. Istirahat dulu lah. Si Abah teh mana atuh ya? Ini baru tahu si Abah teh sawahnya jauh pisan. Ya Allah. Jadi hareudang ya teh. Tadi teh beli ciki ini teh ya. Buka heula kitu asa penasaran ieu teh ciki teh jerona naon ya? Enak teh nya. Buka ah. Enak teh teh. Enak. Tapi nah cincinan. Ih, cincinan tapi itu cincin naon ya? Cincin emas gitu.
Alus cincin teh ieu mah. Alus. Neng, Aa, lagi apa? nah aya di dieu. Terus di mana? Jadi itu di bengkel. Oh, henteu. Neng teh meser ieu ciki cari heula. Meser ciki teh warung si Ece, tadi teh di warung si Abahnya. Terus meser ieu aya teh lebetna aya ieu. Aya cincinna ari ieu teh emas gitu, emas putih. Aja ciki. Atuh palsu neng, ieu mah. Oh, palsu. Harga cikina sabaraha? 5.000. Batu mah nya 2.000. Hadiahna emas. Kebian cikina mah enak. Ya, alhamdulillah. Nya atuh kanggo awe atuh ari eta imitasi mah. Kenapa? Nya kanggo awe. Ridho. Nuhun atuh. Nya sami-sami. Ari. Lihat tuh. Oh, nuhun. Itu ari neng kenaon di dieu? Ih, pada nyusul si Abah ke sawah. Cenah yang kopi tuh, habis terus bebahanan tuh tinggal apa deh ngopi. Amua karunya kena lambung. Benarnya. Atuh karunya si Abah tuh kudu engal-engal atuh. Bisi Iya, dieu. bade ieu kalau abi mamela ieu tuh sok we ti payun. Teu bade bareng kan itu abi ka dieu. Amua be mah di dieu Iya, heula istirahat. Ya mangga tuh abi bade permiasnya. Mangga. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati neng. Abah. Abah. Ih, si Abah mah. Abah. Jauh-jauh teuing atuh Abah teh punya sawah teh. Namanya sawahnya di sini atuh punya Abah mah. Ih, capek neng teh dari tadi nggak nyampe-nyampe. Abah juga capek nungguin kamu. Ya udah tuh ayo ini udah dibawain kopi. Bawa apa aja itu? Ini bawa kopi, bawa buah-buahan. Ayo tuh. Ayo, Di sana. gimana di sawung? Ya udah tuh ayo. Ini capek pisan. Mana aja tuh neng teh ku Abah dari tadi tadi tungguan jual deui tadi. Abahnya ini sawungnya apa sawahnya? Teh Disuruh jauh. teh aduh ampun kamu mah Abah teh udah haus. Jauhan ini dah Abah dah nggak bawa air putih, bawanya juga ini tuh kopi. Nah. Nah, ini Abah. Padahal mah ngajak sahawe tadi teh baturan. Ya nggak ada orang atuh Bah. Tapi enak aja Bah di sini teh adem. Betahnya. Matak besok apa tadi lah. Jalan Bah. Bulan Abah. Ya. Udah atuh ya. Abah nggak apa-apa ditinggal sendirian sama Neng di sini. Kamu temu kemana lagi? Mau pulang dan tadi kata si emak disuruh masak. Abah teh mau bersama kamu di sini teh baturan Abah teh mau batur. Ya nanti besok lagi we atuh ya. Abah tuh di sini nanti Neng nanti si emak ngomel marah-marah. Itu ya, kita pulang dulu. Hati-hati Abah ya. Ya. Salam. Assalamualaikum. Dek. Di mana euy? Malah duit. Dulu Di pala ku si Dudu. Kumaha cara? Urang hayang kau eta. Gampang bos. Kumaha tah? Oh bos kudu meuli sesuatu ke jenda eta. Tah, sesuatu eta teh naon mun kudu jelas atuh. Anu oh eta teh bikin bunga. Sok naon tah? Kumaha nu cincin bos. Cincin. Cincin datang ke rumah ke duit meureun du meuli na teh du. Ya beli atuh. Ah, ieu enak du. Kela euy, kela urang jadi inget ye. Tadi teh si Sardu jeung si Bos Pratama teh aya rencana rek meuli cincin keur merek kasih janda pirang. Urang boga ide deh. Milu lah pokoknya mah buru.